ngahaturkeun si Pangabakan diterima baula. Ayeuna berat Ketlanan tiupna di Pradipta. Berjalan batu-batu kumpul kali. ayeuna siap bos sudah kabakaran batur-batur pula. Batur-batur mancing mania. Batur-batur luput grup. Cacing grup. Katen bat grup. Penyel grup. Hadir dunungan terdadak. Si horeng teh mana teh udah ngeri, udah teh aliku di rumah api kumedang. Oh, diuntik ku imam anti. Tukang imam anti, nah, untik ulang teh dina ujul, ulang teh, kau, ini oke, ini diuntik ini kon. Osh, ulang teh kedean undung ulang. Gering naon mane? Ulang. Gering
atuk. Gering batuk aing. Lain atuk pohon-pohon aing. Gering naon atuk. Disuruh adik aing. Gering naon siat atuk. Ulang atuk, ulang tuh. Omong ke entes. Omong aleroy. Empang bisa opat. Bangun engong. Aduh. Oh, stroke. Ya aduh. Dia video. Ya, suatu. Mahatur ke semua pakos deh. Terima. Seorang lebih kalau dipilih. Ayo naik. Ya, kepikir. Ngenang. Gandeng, siap. Gimana Asia? Tikus lu. Asia gelo. Woi. Jaga nih. Ibar mana? Baca. Kita ngomong jadi. Hei, yo. Bapak kama apa kabar mudah-mudahan sehat nah eta untuk nepi ka kitu nah menyerang ngedeng gane sasa anu ngaganggu aing sasa anu ngadojak aing mau ge bageun aing maksana ku aing bakal dipayan we batak sia tong aina tong ngaku kana aing. Kau macam-macam. Nah, macam-macam dah syahat di sini. Habis ini mah. Jadi tak ada naon. Badi lagi. Katanya awak gede. Oh, air mah. Rumah serana beden. Serana beden lain. Aisyah serana beden nepi ka leutik. Rahasia dipika mai masih dia pernah dia Nita lain Nita lain masalah Nita tapi tinggi sekedar udah panggilkan kantor sedek selera yang meren cangkel tapi baik ya mah sekarang bos yuk, siap. Anjing ayah bos ngaliwat. Harus gede baik. Cuman aing jambung di kejengkean menjadi. Hari
bebas. Merbayak sakit painan sang pati ngira angon dia laksa ketika wingar kalur anu parantos rabu baraya anu parantos datang nyosan kena pangangkir kauga bagia sadaya batur ngagolot rok rampak sekadar belakang war-war gitu dai makalangan ku huntu wajar we mupaingan aya sekatan mulanya aya sia huntu nepi karang ngetengkeun urang di aki lain dai mah naon salah urut kumaha aya sia pamajikan teh komplain wae kain ungarek di kewajiban bae dengan ukur aral di garansi kan kayak itu tarikahan hayang sugema datang kana bisa aing sare aing boga bisa tinggali nuntun netra kudu aing diurut segede kieu ayo bogaan aing merungkut disiat teh ieu mah teh yo korban salah kudu aneh ya itu awal incipit abe hanya oke ada aneh atak awal diem empe hubungan dan omong dan awal oke impi aleuheun si ulang ajar teh aya naon di teh Gusti naon ieu terus wadil baik terus di sini kedua parkiran kayak di bedil nggak ganggu tidak dari masyarakat ganggu panduan di pikiran hukum orang nggak ganggu deh baik orang pada wes sekali pada sing dalam nya gitu deh siapa iya pangkat di aturan lagi datangkan yaitu dengan ayat pansir pisang nalendra Prabu Yuda kalah Kresna tugasnya untuk yo tugasnya mangga menjadi kamu dan rapat di masyarakat
mata naon deuk kamput sia ngomong teh. Bibir mereka gitu we mencoblak. Meli sejarah kencing di karaoke Asia. Ada perundungan itu. Yo meninggal yo. Karen. Wadi. Saya berdiri. Lewat sini kusarasi ada bagian berdiri ngobrol di sini. Pancen kumaha aku nih? Dunungan kurang syariat teh palai garwa. Bade nikah. Kasih kalau mana? Patakna galau dan ngomong teh. Siap. Lain ilmu atau rusak toa di masjid dan dia mengadan. Ai kurang garas lesan kurang anu katelah Dewi Setiabomba. Lagi pun itu dari saya marah. Jadi saya pada gini saya marah. Lain ai ilmu teu bisa da urang mah bangsa buta. Roy, kata urang teh nyata dipali. Mani, ya. Aku pada abi tekan pas keamanan teh. Lamun keamanan pasti kudu newak bangsat aman-aman. Dunungan rek bangsat ditewak abi. Kalau siapa digaji. Tah, boleh gitu mantuk. Lebih kapling pelanci aja. Aisyah tentara di mana ada sama arah mana? Tukang parkir. Dari mana lagi tentara mah jangkung. Siapa jangkung beke gitu. Dari mana jangkung beke goblok sih? Buntu kudu rapi, panon teu minus tentara mah. Aya wibawaan. Siapa suku jeung huntu banyak kene huntu. Kata tuan teh malik ngan cara juga orang teh nyata kaulah teh rek ngajirin jadi hiji satria anu katelah na teh Raden Narayana nyata teh papacangan teh Dewi Setiabomba. Begitulah tidak mangsa kaulah irit ka itu wayana maneh oge saware di patempatan wayana ngilu aya imitna kurbari ngademi kumampana kurbari ngiluan bisi jeung bisi. Istilahnya setiap payung sebelum hujan. Bisi ayah sikus yumuluk gelagah kencana mau ngomong gajah mata di perjalanan. Minta baturan. Siap! Siap! Saya kita lebaran. Bangat! Ini ayah kapake we gerulungan si ayah ke alam. Ayah, berapa mana? Siap! Yang mahal kaus es mas era bagian ontol kaum akid bagian on? Ontrol kita sering baik benar gitu dengan Nabi mah kunci ya saya gering naon atuk ongko beli huntu ongko dan dicagerkan wae kurang pedir wae hutuna atuk oda jeung aing-aing mah pajol jeung sajana opo ya ada wae ya ini urang pada lu mampu ngejog-jog kana karana sampura ya masih itu coba heula buang heula maneh geus sobat heula manehna gade jeung maneh mah rawi curi hormat sirah dekat tinggal ini siap maju jalan tuh
bos eta mah. Wah bayar dulu. Yo. Gandeng lah. Tinggal dibawakeun batur di eta kacamata jeung bolong sebelah. Seni passion. Yo. Bos. Siapa? Ni siapa dulu yang lain jelema yo. Ampun, ayo orang ini halo besti. Nah, jadi jual besti. Alah, bejarna cenah karumpul, bro. Nahan mingareueuh. Apa karek ini sete? Geus ini? Waduh, aing mah atuh lamun kitu mah urang katinggalkeun. Cenah sia. Nah, di mana aing maneh? Di mana maneh? Biasa bos mojok aing. Mojok di mana? Pasar Wadah, bos. Nongki bari lihat ibu-ibu ke pasar bos. Nya yang ngahanetan jeung barudak bos. Ngahanetan biasa bos. Siduruk. Siduruk. Nah, siduruk teh bos. Eta ini belum suluh belum kai ngahanetan deh. Eta lin. Tahun 2022 aya keneh bahasa Siduruk. Apa itu Siduruk? Bos, ieu teh zaman milenial, lain zaman kolonial, bos. Siduruk, naon Siduruk aya maneh? Iya, bos. Sia teh eta mabok. Mabok lain mabok ngahandetan. Aing mabok mah urang teu puguh pikiran, teu puguh elingan, ieu mah ngahandetan awak. Mabok. Penten bos. Kadis ya. Kadieu. Da teh nyaho sia aing di Wadah. Nepi ka kamana karep sia nyekek Wadah itu, goblok. Tinggal siapa boy, tapi itu siapa? Anjing marah-marah kan. Terus lamun ente jeker Wadah, aing kudu bilang wow gitu. Bos, orai kawat macok nu gelo. Sowat gitu loh. Ngajan ente jagung gede muan kerajian ka aing sok ngaina ka aing dodet ku aing. Macem-macem jeung aing lah. Lain sete. Ya, dengan ke mana? Ayeuna maneh lempangan kitu bari dikendali gegan. Nyekek botol kitu na pates. Ayeuna ngabok-bokan kitu ku nagara dilarang, ku agama diharamkeun. Da nyeun teh hade. Kumaha tuh teh budak? Lain kumaha aing sete. Pan sete hirup di bermasyarakat. Makhluk sosial, si bisa dipemenyekeun, si bisa dipepatahan, budak. Ulah. Siapa? Ya, bos. Nah, benar kesalah caritaan dah, bos. Benar kumaha? Cek mana bieu ku nagara dilarang, ku agama diharamkeun mabok teh heueuh. Tapi rasaan aing leuheung keneh aing mabok teh aya cukang lantaranna minuman keras. Luy tan leuwih parah mah anu mabok tanpa minuman, bos. Naon? Mabok jabatan, mabok kadudukan, mabok kapangkatan. Teu saeutik jelema anu mabok kadudukan, kapangkatan, rahayat jadi korban dengekeun kumaha, bos. Ya, aing mah leuheung, ya dengekeun kumaha. Naon? Ulah neangan reka pola, ulah neangan sagarupa alasan pikeun hindar tina rupa alasan sia. Eta sareng pembelaan diri tetap begitu salah maneh ge salah. Ganeng masalah.
Make jeung dakwah tuh masjid tuh. Ini dakwah mari dia. Teh mana kerap rambut jaga mana aing mata apa mana mamah dede cara didenge ku aing nah geula aing mamah dede teh konsisten dakwahna dokter kemana karep sia jadi fitnah aing maksudna kumaha aing pernah ngadengekeun mamah dede make jeung dakwah kabehanana marilah kita Jumatan. Ayo manehna tara Jumatan moh. Awewe aku bisa kita begitu ini manehna. Abong mabok ya. Saya mah. Jadi Jumatan bakar kaum lelaki, kaum Adam. Pikir bos. Orang yang ngatilah masalah kitu ngan aing teh boga kasus apa. Kasus kumaha? Karaya kabingung bos matak mampalerkeun ku cara kieu oge da kabingung naon keur nyeri hate bos nyeri hate sakit hati bos nyeri hate kunaon galau bos lamun teh salah galau mah wadah cai nu gede anjing nggak bodoh ngeri plesetan warna cai nu gede mah galon bos lain galau mah dimana orang dicukur bu kudu ka galon anjing ngakak bodoh zaman baheula dipake kene salaman bos sama galau aing nyeri hati ku awewe bos da kunaon bayangkeun baju maneh aing bobogohan geus gila ayeuna putus atuh kiranya putus teh lain masalah kira jeung teu na bos moal karasa peudinya rasana perih dina ati tong nyapirakeun masalah hate ka batur bos bayangkeun kumaneh aing 5 tahun bobogohan jeung manehna dimimiti poe Senin nepi ka poe Jumaah ku aing dianteur manehna ka pabrik digawe Sabtu Minggu ini ka imahna bari mawa martabak jang calon pipitohaeun 5 tahun lilana eueuh poe nu kaliwat nepi ka teu wujeng dulur nepi ka aing warisan beak jang bensin ulin ka imah manehna komo ayeuna naik bensinna 5 tahun lilana luy sabot aing keur tipes bulan kamari 2 minggu ngarimpuk di rumah sakit aing geus cager aing ini ka imahna di imahna teh eta geuning janur kuning geus melengkung di depan rumahna tenda biru geus loba panitia hajat ondangan ditinggali teh manehna dikawin tatangga bos bari jeung tatanggana babaturan aing anu sok manehna teh punta penta udut ka aing eta teh baturan adik kelas aing Perih karasa perih sanggeusnya cinta dengan saukur akon asih ari gigireun dina mangsarepeun satu kangen cintana dibikeun kadeungeun Wah, ajikon. Ya, bayar gue teh. Nah, lamun kitu teh sidik eta teh kanyaah pangeran. Kanyaah pangeran kumaha? Sok gambarkeun ku maneh lamun teh maneh kawin ka eta awewe. Tuluy boga turunan pas dina boga turunan maneh gering. Kumaha lamun kapanggih beger jeung tatangga waktu keur boga turunan
Da geuning sakitu pengorbanan maneh loba teh geuning diukurna teh kulantaran eueuh teh nepi ka ngolebar hatena ka batur. Sok mana kitu ge lain jodoh jeung lain pantes keur manehna tah mata kade ulah nepi ka maneh ngakaya diri sorangan. Setiap aya kejadian bawa hikmahna. Ulah disawa kurang. Beri agar bos. Wah rasa dirinya bodoh masih ya sama yang mengiringan gus. Kadar dikubunuhun dek aja deh. Saya bodoh permanen-manen gini. Karena ayah dek naik lah bos. Naik kemana? Ngeplay bos. Minum malah bos bos. Tambah dosis bos. Nah tak minuman teh. Siap teguh bos ya bos naon sih. Inul, naon inul teh? Intisari nuluti. Terbukti bos. Arcil, arak cili. Bau bos. Topi miring. Amer teh anggur merah. Terbukti. Aput. Naon aput bos? Anggur putih. Lain bos. Ortu orang tua. Bos. Jack Daniel. Wah mahal bos. Whisky. Terbukti. Naon atuh sih teh? Ya, teh manis bos. Nah, teh manis bisa mabok. Wah, tuh teh manis nama biasa, oplosanana luar biasa. Oplos kunaon? Wah, si kiih ini luput dijikeun jadi pakai siap teman bos. Ini malahnya bosnya peda tuh. Buka kopi bos. Loh bos, ngabuda bos. Mana kopi goblok cerita dengan dukungannya bos pan aing teh ieu teh keur galau dukung aing ada supaya nih anjir we teh ngabudak mana bos itu apa cek sia mabok mabok teh ku negara dilarang agama diharamkeun bahasa aing balik-balikeun bahasa aing kurang aja aku